Pemirsa sadaya masih kena sasaran carsu pakai dina acara dan naon bang aya kieu geus cinutrung di warung ieu teh. Aing keur parusing buku ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan desok sanes mung di Jamantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok anu alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari cecerna kuluduk nu jadi sabab karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-16. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngabamule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra-mitra kaum dangu sadayana kumaha dararamang dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang matunya eta pisan anu diharapkeun siang sinar ngomongina atuh kanu nuju teh damang gelingging panas tiris anu nuju kenging kamusibahan mudah-mudahan tidak mangna sing ela-engal diangkat ku Allah penyawatna tur didamangkeun deui sabihara-bihari atuh kanu nuju kenging kamusibahan mudah-mudahan sing digentos ku kabagjaannya atuh kanggo urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun salawasna. Mitra-mitra kaum dangu sadayana daripada soking nuhunkeun pisan ka sadayana anu tos masihan dukunganana anu tos masihan subscribe-na atuh kanu teu acan masihan subscribe mangga di subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae deui kanggo mitra-mitra sadayananya. Mitra mangga atuh urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan brung. Lain Ratna ari nu benerna eta teh geus pernah ngobrol eta encan jeung Ardi teh ngobrolna atuh Bu nya ngobrol masalah manehna nya tapi Kang Ardi mah teu ngobrolna naon Bu nya geuningan Bu Kang Ardi teh kamari teh pas nonton wayang pas rek initna jeung harita teh dituturkeun ku Kang Darim emang kumaha kitu eta si Darim anu hayangeun karatna teh ya terus kumaha nya abdi tadi keur lempang we duaan ujug-ujug teh ngageroan bari lumpat terus ke situ Kang Darim teh yang ngomong cenah ulah bebarengan jeung si Ratna cenah soalna si Ratna mah kabogoh abdi nanti kabogoh aing cenah kitu nya tuh abdi teh ngaku atuh da teu pernah bobogohan jeung Kang Darim barina oge dasar si Darim mah nyieun we kacau di mana-mana teh kena naon ngaranna teh nya boga asa pangdipekasieuna di dieu budak teh teh kumaha nya terus kumaha tah ai Ardi nya kucepna mah parere omong jeung Kang Ardi pas geus kitu teh si Kang Darim teh rek neungeur ka Kang Ardi tapi aneh Bu aneh kumaha ya ku Kang Ardi teh kur tiba di cepeng leungeunna da mani ngajerit atuh terus lumpat geura mah Bu ti luanana mani weuh ka era nu bener
Nyapu nah tuh tengah ngomong ke ibu nyapu hilap bu nanya kang Ardi teh meureunnan jago silat sugan duh ka tuh udah nu jelas mah katinggal dipisan peureum mah teh dicepengan atau ku Kang Ardi teh meni ujung-ujung oceh aku terus kalabur cek harita Neng Ratna ngomongkeun masalah Ardi anu diajak ribut ku Kidarim anu memang kasebut preman dirinya indungna harita bengong ngadengekeun omongan Ratna bari gogodeg lantaran teu nyangka Ardi anu sakitu lungguhna ngabogaan pangarti anu hebat kawas kitu cek indungna. namun kitu mah atuh halusnya berarti meureunnan Ardi teh nya lungguh kitu oge meureunnan ngabogaan pangarti bela diri nya mohon panginten bu Barang harita duarana keur ngararobrol kitu ngong kadenge adan maghrib anu memang teu jauh di imah manehanana. alhamdulillah geuning Ratna geus adan magrib deui ieu teh rasanya mohon pugu bu bu naon Ratna tadi teh Kang Ardi teh nyarios cenah pamitaya pamengan bade ka dieu nya tuh dagoan we nya sugan we tuh naon ngaranna teh halangan mohon pugu bu ngadamel naonnya bu naon atuh kue nu kabade ya keneh iya tapi asa ada malah hasil iya tuh kue mah ngeun bae we da can dibuka panan eta oge pamere ti nya ti mamang maneh teh kamari geuning di kopo bu naon deui tapi kumaha pamit ka dieu nya bu nyakeun bae atuh teh ka dieu mah bisi aya naon ngaranna teh bisi aya halangan beuneunan teh ka dieu mah tapi yakin Ardi teh can boga kabogoh nyari nyebatna mah henteu cenah buta acan nya syukur atuh mudah-mudahan we nya bu marek salat heula yeuh ge salat atuh anjeun teu puguh jualangan oh nyantu ibu rek salat heula nya mohon Harita leos Ibu Lastri ini kacai maksudna rek wudu rek ngalaksanakeun kawajibanana nyaeta salat maghrib sedangkan Ratna harita beberes sasapu bisi cenah aya Ardi datang Ratna memang teu keur salat sabab manehna keur aya halangan kek Ratna harita diuk cetrek harita nyetelkeun TV ningali acara-acara TV anu sok biasa kumanehanana ditonton Ratna dina hatena kegerenengan mudah-mudahan we Kang Ardi ayeuna datang ka dieu teuing ingah teh amne asa sono we yang papanggih jeung Kang Ardi cek Ratna harita bari ningalian jam terus manehna ngareret kana HP anu ngagoler dina meja gap HP dicepeng terus mau dibuka menu-menuna kana WA pas kitu katingali harita Ardi dibaca WA anu tadi teh ya bari fotona harita ku Ratna ditinggalian terus diteuteub mani teu gicep-gicep sedengkeun Ardi harita anu keur diuk di imahna dibarengan ku indung jeung bapakna harita teh pok indungna harita ngomong Ardi kumaha bu nah teu kabalena buku ge ite pade tadi nama ngan kumaha ya tapi dengan hujan kieu ngiripis oh nyanya
kumaha meureun atuh ngadagoan. Nya kewe pemirootnya kan itu pangintun pamintenya moal. Henteu ibu rek nanya. Nanya naon mah? Teu mama teh Ari Ardi teh benerna hubungan teh jeung saha atuh? Nah jeung urang baleena atawa jeung si Risma? Ai Ardi teh bingung mah. Risma ajenting Risma bageur oge sanes Ardi teu resep. Tapi da kumaha tuh nya Risma teh asa ka diserangan. Oh nya mama ge ngarti atuh leh kitu mah. Meureun berarti Ardi teh milik ka urang baleena meureun nya. Atuh lamun geus ngomong bahwa ka dieu atuh mama yang apal. Ya pugeda Ardi oge can ngomongna naon ka urang baleena oge. Deuleu aiku terus ayeuna ka ditu rek naon atuh di lain ka bogoh mah. Ya amangan itu mah. Nya bae we atuh. Ada deket sugan ari resep mah. Tina naon ieu. Tah lalaki ge ai kanu teu resep mah mungkin diulinan beureun atuh mah. Nya tapi poting beneratna boga ka Bogor sugan. Sangaran teratna kan? Nyaratna Nya sugan boga ka Bogor sugan. ari kamari mah pas abdi ka ditu kan aya wayang kamari teh teu mah teh aya naon istilahna teh nya teu gaduh kitu. Terus nya mamahna oge nyarios teu gaduheun papacangan cenah, teu gaduheun lecaket gitu. Memang sok aya cenah eta ge nu kadinya tapi da sanes ka Bogor mulai rencangan hungkul di tempat kuliahna gitu. Mana tuh ibu ningali fotona boga teu? Iya paling oke dene WA hungkul bu. Teu gaduh foto-foto anda antra puta foto da abi mah. Cek Ardi harita bari nyokot HP-na tina saku. Terus ditinggalian hiji-hijina jalma anu aya dina daftar WA. Bre harita katingali aya foto Ratna anu geus memang geus ganti fotona. Katingali nyongcolang hiji foto awewe anu katingalina geulis turan cunit anggun katingalina. Ieu mah fotona. Cek Ardi harita bari nuduhkeun foto. Gap harita HP dicekel kudu jadi indungna. Astagfirullahaladzim ieu mah geulis kieu budak teh. Beneran ieu teh foto lain nyokotina foto batur gitu. Memang bener bu ieu. Ieu anu disebut Ratna teh. Atuh ieu mah geulis kieu budak teh. Ibu mah yang papanggih. Mana cek ningali bapana harita penasaran. Pada indungna meni RR harita ningali foto anu aya dina WA Ardi. Song harita HP dibikeun kan jadi bapana. Iya bapana ieu. Tah, ningali mah geulis kitu budak teh. Kap HP dicepengan. Terus diilik-ilik ku bapana bari make kaca panon. Ieu mah beureunan lain asli sugan. Asli pak, eta teh Ratna. Ieu mah geulis pisan atuh cocok jeung maneh mah. Maneh kada teu kurang kasep atuh. Nya kumaha bapak baheula keur ngorapan kawas kieu. Lah, bapak deui. Terus pogo batur ke arapaleun da. Nih sok muji-muji sorangan. Cek indungna teh tarima harita. Nyebutkeun bapana sarua jeung Ardi keur ngora. Pannya Ardi lalaki beungeutna teu jauh be jeung bapak kapanan. Lamun awewe mah nyameureunnan jeung ibu sugan. Cek bapana harita seuri bari rada keong. Ngaheurian keur jadi pamajikanana. Lah, teuing meni bapak mana masuk kitu tah. Cek nu jadi pamajikanana bari nepo ka Ardi ngabalirkeun beungeut. Ardi ikut tiba mesem. Jadi kumaha tuh ayeuna ka ditu Ardi? Ka ditu atuh, karunya bisa nungguan geus di WA mah. Nyapan hujan atuh mah. Kewe meureun lamun halodo insyaallah ka ditu lah. Cek Ardi harita bari jeung nangtung indit ka kamarna.
Hari inung bapana hari melongkeun kena tongong Ardi anu geus ngaleos. Nya da budak teh geus kolot atuh geus udum umur 24 mejeuna meureunna boga pamajikannya. Nya kita dengan awewe namanya gelis gitu tapi mudah-mudahan gelis teh cenah dipikeun hati-hatena. Lain ari kamari teh si Risma teh cenah kumaha? Maksudna kumaha? Nya si Risma kan kamari ngajak cenah ka Ardi. Nya ngajak ke Ardi tapi ku mama kan beda tanya. Kumaha cenah teh ka Ardi teh? Nya cenah ari nyebutna teh da nyalin resep cenah ka Risma teh ngan pada asa ka Ardi cenah nyebutna teh kitu. Kumaha tuh karunya? Padahal mah nya Ardi teh nya si Ardi gitu tolak lamun saya guru ujak-ajak teh ulah di gugu wae kayak kan manehna bisa arep-arepeun geus puguh-puguh Ardi manyangkana ka Adi si Risma manyangkana akan lain meureun. Teuing atuh namunan baiklah geus dewasa si Ardi oge menurut mana bisa milih. Nya lain ku masalah bisa milih jeung teu nah ya maksudna teh ulah nepi ka batur arep-arepeun pang-pangna masih Risma geus katingali ku bapak oge si Risma teh yakin pogoheun ka si Ardi. Nah bisa apal kitu geuning. Nya apal atulah kaos teu ngalaman ngorah wae man mamah ge beureun baheula kitu ka bapak lain diulah-ulah ge antem we nyampeurkeun ka pasrona geuning baheula. Lah sok ngomong-ngomong baheula wae atuh meni nanaon teh. Ceuk indungna hari teh bari ngajengkat init lantaran bapakna lantaran pisah lakina ngomong-ngomong kalakuan baheula manehanana. Nya sok kitu tah. Ceuk bapakna hari teh bari nuturkeun ti tukangeunana. Panggieunkeun cai weh. Ieu meni asal lian cangar kieu silah teh. Cai naon atuh? Teh kopi biasa nu hideung. Ih meni Ceuk indungna hari teh bari kukulutus tapi panggieunkeun bari ngaleos ka dapur. Para mitra kaum dangu sadayana. Ardi harita anu kakarak beres salat maghrib di kamarna. Gek diuk dina sisi ranjang. Bari make keneh kopiah jeung sarung. Ardi harita ningalian HP. Katingali harita HP nyanyayan nandakeun dina WA-na aya nu asup. Saha cenah nu asup teh yeuh? Pas hari tadi buka eta WA katingali aya tulisan anu unggalna teh kieu. Kang, assalamualaikum. Akang nuju aya di bumi. Pami akang nuju aya di bumi teu ka mana-mana bersatu dengan Risma. Risma bade ka toko buku. Harita kur sakitu WA tetela geuningan eta WA teh lain ti Ratna tapi ieu mah ti Risma. Si Risma ajak nganter ka toko buku cenah. Kumahanya lamun aku aing dianteur sok sieun tambah peuting. Aing geus janji soalna mah ka Malena kumahanya cek Ardi harita bari garuk-garuk teu atur. Ari pikiran apa berat memang kebaleen Risma mah anu memang dipikir ku manehanana kur sakadar asa kapi Adi. Ai teh di kugu sok sieun amak. Kumaha tuh teh? Cek Ardi harita ngadon ngahulang. Barang keur kitu harita kirining aya telepon asup. Sadi teh nu nelpon teh.
harita Ardi nyokot telepon anu digolerkeun dina meja. Barang ret harita katingali. Tetela ieu mah anu nelpon teh geuningan Ratna. Duh, geuningan Ratna ieu teh. Ardi harita langsung nemalan telepon atanapi ngajawab. Telepon harita ditampokeun kana pelebat ceulina. Halo, assalamualaikum. Kumaha Ratna? Kumaha janten teu ka dieu teh. Punten Kangnya naraskeun. Insya Allah, tapi di Bandung eta menuju kayan hujan. Kumaha tuh nya? Biar pami akang wengian kepalidinya penginten akang ngantosan root ieu hujan. Margi akang poa kana mobil penginten kana motor. Nya teu naon Kang. Terangkeun akang. Pamit tiasa mah teu pintang wengi teuing nya Kang nya. Melang abdi mah. Insya Allah. Cek Ardi harita sanggeus kitu nutup telepona. Ardi ngarenga panjang. Mana heula ieu teh. Si Risma telepon atuh harita Ardi telepon ke Risma. Risma kebenaran ngangkat telepon. Halo, assalamualaikum Risma. Waalaikumsalam Kang. Kumaha Kang? Kerson teu ngajajak abdi. Insya Allah, tapi akang teh tiasa lami ieu margi aya non akangna bade angkat. Emang bade angkat kan anak itu Kang? Akang bade ka bumi rencangan aya periog pisan pugu ieu teh. Itu kumaha atuh nya? Paling sajam tiasan teu. Naon atuh Kang? Diantos pisannya. Memangna bade ka mana kitu? Yeuna. Ya paling oge ka nu caket we Kang, kadinya ka namina teh ka alun-alun we Oh gitu nyamuhun atuh antosan we nya sakedap deui akang kadinya. Nuhun Kang, itunya. Nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupa-rupa wae ieu. Ceuk arti harita. Manehna rada bingung, sok sieun. Risma ngajakanana rada lumayan dila. Ardi ningalian jam, waktu geus aya kana 6:30. Sakedeung dia bakal salat bakal isya. Duh, waktu geus beuki peuting ieu. Aing kudu buru-buru ieu ka mana Risma. Cek Ardi harita bari cucul-cucul, terus ganti pakaian, pakai kaos oblong. Rap make jaket jeung celana panjang. Sanggeus kitu Ardi harita bebeja kana jadi indungna jeung kana jadi bapana nu kabeneran keur aya di tengah imah narongton TV. Pok indungna tuh ngomong harita bari pengong. Mereka mana Ardi? Mereka balik teh ya? Oh mah nya paling oge wengian ka balena mah. Raina mereka mana tuh? Puguris mengajakan teu pangantirkeun beli buku cenah mah. Ih meni tuh bisa serangan gitu serius mah teh. Cek indungna harita jiga numpang jengkelkeun. Emang rek beli buku ka mana gitu make kudu diantir sagala. Ya cenah mah alun-alun. Terus ka balena kumaha tuh? Paling kesawina antir buku. Tapi udah malami cenah. Nya geus tuh tong lirat teuing karunya tuh aya geus di janjian mah. Jeung nage ulah peuting-peuting deui ulin ka awewe mah dieu tuh. Mohon mah. Angkateuna tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Juk, hati-hati di jalanan. Harita Ardi ngeluarkan motor. Terus dihurungkeun, geureyeung Ardi ninggalkeun pakarangan imahna. Tekung silila harita Ardi geus nyampe ka imahna Risma anu memang teu jauh. Memang kudu kahalangan RT hungkul. Harita Risma geus ngadagoan di hareupeun imah. Barang katingali aya Ardi harita eureun. Risma terus nyampeurkeun. Kang, punten atunya repotkeun. Yakin akan keresapan?
Ya Kang mata ka dia kayak kersa tuh. Iya tuh. Akang mah mampir heula ieu pergi sekedap dia akan kena angkat. Ih mani rurusuhan atuh Kang. Ih, pan tadi tos sebatkeun akang bade angkat. Hamun atuh hayu. Harita Risma naik ke motor Ardi ketinggalan di nangkot di jalan papanggih jeung barudak anu keur nalongkrong baturan Ardi atuh puguh we Ardi digeugeuikeun disangka bobogohan jeung Risma. Ai Risma ketinggali atoh tur bunga umat imut ka babaturanna Ardi sedengkeun Ardi mah biasa-biasa we sabab Ardi memang anu teu ngabogaan rasa karisma lantaran manehna babaturan ti leutik tur ngarasa ren Risma teh kawas ka Adi sorangan. Motor nyemprung harita ka alun-alun memang teu sabaraha jauh ngan pada pikiran Ardi anu teu tenang karasa asalila dina ngantir bukuna teh. Risma sanggeus aya di toko buku pulah pilih mereka rasana teh kulila nakranan ku Ardi mah sebab manehna rek ngajugjug ka hiji tempat tetana ka tempatna imaratna. Risma kumaha atos meser bukuna? Ih atuh Kang teu acan. Iman sih kana pula pilih atuh sok bantuan atuh. Cek Risma di tepungan anu ogohan nakranan. Ih manawi teh atos atuh. Emang mana nu dicarian nu dipilarian teh buku naon? Ah, nu dipilarian teh buku nuju ngaran buku ekonomi Kang. Ah, ya teh seueur apaan buku ekonomi mah. Mun tapi anu serianana enggal. Hati Ardi itu loba omong. Ardi milihan buku saaya-aya. Ieu lain itu lain. Nu antukna Ardi jengkel sorangan. Terus nangtung ningalikeun karatna ka Irma Karisma maksudnya Karisma anu keur milihan buku. Ulet sababaraha waktu Risma jika geus mangihan buku. Terus nyampeurkeun ka manehanana bari suraseri. Kang ieu Kang atos. Yuk urang ka kasir heula. Cek Risma harita ngajakan ka kasir. Nyasok we. Sabaraha gitu? Sabaraha eta ieuna? Lumayan Kang. Ieu we, nganggo artos ieu. Bias da abdi nyana atuh. Nya wios we kali-kali. Risma atau heun sanggeus kitu duanana nyampeurkeun ka kasir. Sanggeus ka kasir cereng harita ku Ardi dibayar. Saterusna Ardi ngajakan balik ka Risma. Risma mungkin. Kang. Antu meuni make oge jam 7 atuh. Engke atuh sekedap deui nya Kang nya. Nya sekedap deui. Tong manyun kitu atuh. Cek Risma harita bari nyekelan kana punak Ardi anu tengah jawab. Kang. Ini tengah jawab. Engke atuh nya sekedap deui. Ya pada emang pada kemana gitu? Cek Ardi harita beri netep. Ya tuh nongkrong heula tuh Kang. Ih pan tadi tos diwartosan akang pada ka rerencangan tangtos aya tos ngantosan soalnya akang tadi kan kada nama magrib teh kada angkat ngomong kalarasan tadi teh hujan gitu. Nyawartoskeun atuh hujan keneh gitu. Itu tiasa gitu ulah ngebohong. Cek Ardi harita beri imut ka geunyu nyumputkeun ka keheulna ka Risma. Dek Ardi diuk dina temok di alun-alun ngaguguk kana kahayangna Risma. Risma harita ngocoblak we ngomong sekala diomongkeun. Ardi kadang ngadenge kadang henteu lantaran pikiranna anu keur inget wae karatna anu pasti cek pikirna ngadagoan. Di alun-alun harita Ardi kukurilingan aya kana setengah jam. Sanggeus kitu pauk Ardi ngomong, Risma, duh, akang teh sanes teu hoyong lami di dieu atuh. Ya watos ka rerencangan atuh ayeuna pasti ngantosan. Urang uih yuk. Akang mah Cek Risma harita bangunan teu panuju tapi Ardi terus ngomong nu antukna mah Risma harita balik jeung Ardi sanajan harte rada muneggel. Sanggeus nepi ka imahna Ardi teh nyepang heula sanajan dihiap-hiap dihayu-hayu ku Risma. Ardi harita kahirupan motorna
terbalik nyimpang ka imana heula terus mangprung ini ka daerah Bale Endah. Ardi nepi ke daerah Bale Endah kira-kira 7:30 muka beneran memang tepati macet teuing. Aing kepentingan ya karunya beneran rata geus kadagoan cek Ardi harita bari ngasupkeun motorna harita ka pom bensin lantaran katingali kur tibah sagerat deui. Ari Ratna anu bener we keur ngadagoan harita di ruang tepas di ruang hareup kali-kali ngobrol jeung indungna. Nah geuning Ratna can ka dieu wae Ardi teh meureunang tetulus jugan. Duh kapugubu dan nyebat nama tadi teh hujan cenah meureunang hujan teh mah ageng kitu. Cek Ratna harita paguna nu leuleus ngorongna teh. Sabab kita tadi ngadagoan Ardi geus aya kana sajam setengahna can keneh muncul.